Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Sandira Margia Damayanti di kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi bade ngaresensi buku novel anu tos dibaca kunti. Judulna teh Sanggeus Halimun Perai. Pangarangna teh Aan Amalia, panarbitna teh Rahmat Sijulag. Kandel bukuna teh 70 genep halaman, diterbitkeun teh di Bandung tahun 1882. Sinopsisna teh nyaeta Inu anu dipaksa nikah ku indungna kulantaran pangaitkeun anak sobatna tina wiwirang. Inu teh dipaksa nikah sareng Nila. Inu ngahoyongkeun kulantaran kaluargana Awi teh tos seueur ngabantosan keluarga Inu. Nu kahiji tos ngabantosan biaya rumah sakit indungna Inu. Pas-pasan di dinya teh bapana Inu teh pupus sareng tos ngabiayaan adi-adina Inu. Singkat cerita, pas tos nikah Inu sareng Awi teh Inu teh sieun. Nila teh terang bahwa Inu teh tos nikah sareng Awi. Padahal di dinya teh Inu teh cinta ka Awi. Kulantaran Awi nu dipika cinta teh nyaeta Mila nu tos nungguan di Garut. Singkat cerita, Inu teh mulih ka Garut ka bumina. Pek teh adina teh carita bahwa ningali Neng Mila keur jalan duduaan sareng lalaki lain. Pas kitu teh pertama nama Inu teh percayana ka Mila hungkul. Dan Mila teh kanyahuan bahwa Mila teh tos ngahianatin Inu teh sateu acan Inu nikah pura-pura sareng Awit. Di dinya teh Inu teh frustasi. Akhirna we obos teh ngajakan Inu ka jalan nu teu bener anu diharamkeun ku agama sareng anu ngahiheulakeun nafsuna hungkul. Pek teh lila-kalilaan Inu teh ngabalik pikiranna. Pas anakna Awit lahir, Inu teh jadi hoyong lebih serius ka Awit, hoyong memperbaiki sadayana. Unsur intrinstikna teh judulna teh Sanggeus Halimun Perai. Temana pamikiran anu salah. Latar tempatna teh di Bandung di bumina Awit sareng di Garut di bumina Inu. Panokohna teh nu kahiji aya Inu teh tiasa mutuskeun kaputusan sorangan sareng nyaah ka indung. Kadua aya Awit teh tiasa mutuskeun. Kadua aya Awit teh tiasa diajar ti kasalahan nu baheula. Katilu aya Mila teh hianat sareng munafik. Kaopat aya indungna Awit teh karunyaan sareng nyaah ka Awit. Kalima aya indungna Inu teh karunyaan sareng hoyong ngabales jasa indungna Awit. Kagenep aya obos teh anu ngajurumuskeun Inu ka jalan teu bener. Katujuh aya adina Inu sifatna teh manja. Amanatna teh jadi urang teh tong nganilai batur tina luarna hungkul. Kulantaran bisa jadi orang anu baheulana teh teu sae bisa diajar ti kesalahan nu baheula. Kelemahan buku teh endingna teh ngagantung. Kadua teu cocok dibaca ku umur di bawah 17 tahun kulantaran ieu nyaritakeun tentang kahirupan kakeluargaan. Kaleuwihan buku ieu teh nyaeta bukuna rame dibaca sareng alurna teu tiasa ditebak. Hatur nuhun.